Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ila huda wa dalalata 'alal khair wa nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat wa afdal darajat wa ahmul muhimmati fid din wa dzalika sabilul anbiya'illahi mursalin wa awliya'is sholihin wa ulamil amilina rasihina bil ilmi wa yaqin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammadin rasulil amin wa habibil makin wa tamin nabiyin wa imam muttaqin wa sayyidina sabiqina wa lahiqin wa ala alihi wa sahbihi muhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsan yaumiddin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka bada amma ba'du. Dina aina urang masih ngaji dina kitab Nasuhid Dunia dina al-babul asyarun eta bab nu kasapuluh fi tahdir wa tadkir. Eta materakeun tentang ancaman jeung pangeling. Kamari urang hanca sampai kana dangeutna nyaeta dauhan Allah Ta'ala. Surga Allah Ta'ala nyaeta wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jeung ari eta teman-teman zikir nya kana saenyana zikir teh eta mera manfaat naon papatah ka jamaah-jamaah iman. Pasar tadakuro maka parantos nyariakeun sa Allah kana pepeling wa amara bihi rasuli umuman jeung parantos perintah sa Allah kalau pepeling utusana kalayan umum wa usabi nafihi mu'minina min ibadi jeung parantos ngaususkeun sa Allah kalau manfaat pepeling ka jamaah-jamaah iman dina pirang-pirang hambana. Wa kana dzalika lahum hujjatun indahu jeung aya eta pepeling pikeun manehna eta jadi hujjah alasan dikesan Allah. Wa muhajjatan ilaihi jeung jadi jalan anu caang ka Allah wa kama kana ala akhirina hujjatul qaimah jeung padahal sapoti bukti naon pepeling eta tetep ka zaman-zaman kafir eta jadi hujjah anu ngadeg mudhokhadatan bi hujjatihi mul batilah tur anu ngabatakeun kana pirang-pirang hujjah manehna anu batil. Paina aradu buda al-buda ba'dal ilmi kana sajeuna mehna eta parantos malengos manasan uninga wa ankaru pada maripati jeung parantos nolak mehna saeta saatosna maripat atau saatosnya hong walam yajibul ilaihi wa rasulihi jeung teu nyumpuran mehna ka Allah jeung utusanana wa qalu qulubana fi akinati mimma takuna ilaihi jeung parantosnya mehna ari pirang-pirang hate kula sadaya eta tetep jero wadatina perkara anu ngajak anjeun ka kula sadayana kana eta perkara wa bi adaina waqra jeung eta tetep dina pirang-pirang cepil kula sadayana ari sumbatan wa ma bainana bainaka hijabun eta tetep di antara kula sadayana jeung antawis anjeun eta aya halang. Hari halang itu pama innana amilu maka kudu migawe ku anjeun sajeuna kula sadaya artan migawe kabeh wa aqsamu billahi jad aimanihim jeung parantos bersumpah manehna kalian pajuan sumpah manehna resa jauhum nadir demi lamun bener-bener datang ka manehna saha anu paring-paringatan liyakunana ahda min isdal amam tanwane bakal kabukti manehna eta leuwih meunang pituduh dina masa Jumat para majahum nadir maka dina masa parantos datang menana asal paling-paringatan majan ilan puro untuk nampanon kedatangan Nabi kemana angin karena kabar atau mabal takbir sampai dinya urang. Jadi dengan aina kamari urang nerangkeun tentang perkara peringatan bahwa peringatan teh pikeun zaman iman mah mere manfaat beda di jeung nu kubur nu teh. Jadi kamari urang ningalikeun ngarepakeun eunteu keur batin urang nah urang ngajadikeun pepeling Al-Qur'an selaku mahajah
jalan sampikeun tobat atawa saeueung ngajadikeun traveling salaku hujah anu ge bakal ngaberatkeun sarta ngadakwa diri urang di paeun mahkamah Rabbul Alamin wallahu a'lam. Aina pahada wasu min da'ahu rabbuhu ila tauhidihi wa ta'atihi ala lisani rasuli maka ari ieu anu ditutur eta sifat kajaman parantos kajab ka manehna saha pangeranna manehna kana tauhid kamantuna jeung taat kamantuna kalayan kaliwatan lisan utusanana. Fa inna stakbaro maka paham manehna tur takabur manehna wa jahada wa kafar jeung mungkin manehna tur kufur manehna wa man amana bil lisani wa saddaqa bi dhahirihi jeung ari zaman iman manehna kalawan lisana jeung ngabenerkeun manehna kalawan dhahirna wa ankar bil qalbi bahwa munafik pada amalna manehna kalawan hatena maka ari manehna eta jaman munafik waladillahu malil kafir jeung ari jamaah tetep pikeun manehna ari perkara nu tetep pikeun jamaah kafir wa alaihi ma alaihi min qadbillahi walanati jeung tetep ka manehna ari perkara bebendu anu tetep ka jamaah kafir tina bebenduna Allah jeung lanatun ala Allah. Wa man amana bil qalbi wa lisanihi jeung ari jaman iman manehna kalawan hatena jeung lisana wa doya amma faradallahu alaihi min taatihi tapi nya manehna kana perkara nu parantos ngawajibkeun saha Allah ka manehna tina taat ka manehna wa taqwa ma haramallahu alaihi min ma'siyatihi jeung migawe manehna kana perkara anu parantos ngaharamkeun saha Allah ka manehna tina maksiat ka manehna pamruhu bi ghayatil khutu unatu khotori maka urusan manehna eta tetep dina puncakna karusakan wa yus'alaihi jeung notifikasi ka eta jama illam yatadarakahu bi taufiqi li taubati khalisatan qabla mamatihi cintai lamun teu nyusul ka eta jama sa Allah kalau mere taufik kana tobat anu ikhlas memeh tobat ayat tahiqo bil munafiqina wa kafirina kana yang bakal hiji kemaina ka jama-jama munafik jeung jama-jama kafir ta Imam Musonif nyeratkeun ieu salaku perpeling anu tegas atau at-tahjir ngeunaan rupa-rupa respon manusia kana pangajak Allah sarta konsekuensina ke akhirat. Ieu musonif hayang ngingetkeun yen iman teh lain ukur ucapan tapi kudu naon kudu saluyu antara hate jeung lisan serta anggota badan. Jadi antara omongan patekan dan jeung kalakuan teh kudu sarua iman teh. Oke musonif ieu hayang ngabongkar bahaya leutikna dosa maksiat anu bisa nyeret seorang mukmin kana jurang suul khotimah moal tina kaen munafik atau kafir naudzubillah min dzalik. Nasaha sasarana kahiji ieu pikeun diri sorangan nya pikeun urang atau pikeun si salik anu pikeun nuntut ilmu kitu moda urang-urang kieu sangkan teu ngarasa aman ku ukur status iman jeung iman tina lisan unggul atawa dohir unggul urang sok rajin masjid urang bari amal ibadah dilalaworakeun sarta maksiat dipigawe artinya ngaina teh nyupayakeun kana perkara ibadahnya maksiat ngagaonan maksiat sering tapi tobatan tobatara gitu kan. Pik nu kaduana nyata pikeun nyingkaan sifat munafik jeung pasti bahaya. Sifat pambana diri urang. Sakan urang bisa non muhasabah teh jeung laku lampas sapopoe tina tilu tipologi zaman ruksak itu. Maka dina ieu sarah musonif ngabagi manusia anu ruksak. Bahaya kana tilu golongan dumasar kana sikepna jeung tauhid jeung taatna nya. Jadi di dieu ki musonif ngabagi jama kana tilu bagian nyata jama anu naon anu rusak atau nu bahaya kana tilu golongan dumasar kana sikepna kana tauhid jeung taat gitu. Nu kahiji nyata jama kafir. Jama kafir teh anu baha jeung takabur. Ieu. Nu baha jeung takabur teh ieu nyata jama anu diajak kana tauhid jeung taat kana teh maksudnya tulisan Rasul manehna naon fa'aba wastakbar ya seperti kafir seperti si iblis wa aba wastakbar manehna nolak jeung takabur satana teu cukup di dinya nya ai baheula urang iblis fa'aba wastakbar manehna teh naon jahada wa kafar mungkir tu kufur jadi manehna secara dohir nolak jeung batinna teh mudah enak ieu kan ketika aya pangajak ngaji mayang ngaji itu dina hatina kalaku magi ketika Allah geus nutup dirina geus aba gitu kos iblis aba we nolak wastakbar jeung takabur no takabur teh itu merasa dosa dalam artian teu merasa dosa bukan berarti minta maaf ketika kita sudah bersalah ci atomean kasalahan teh ku ngagawe kebisakeun urang isukan tengah kemarin teu ngaji isukan teu ngaji eta teh bukan suatu kesombongan anu sombong mah keur teu ngaji kan teu ngaji we gitu
Bahkan tidak ada rasa dosa bagi dirinya. Lain dosa kabur heueuh, dosa kaulun paling gede gitu. Dosa kaulun. Jadi ulah sampaikan tadi teh apa was takbar. Eta sifat iblis teh nyuruh ka diri urang. Gitu. Dengan dalih mah kumaha ngaji-ngajina naon kitu eta mah bae. Eta teh bahasa iblis unggul. Wah ngaji-ngajina dia mah luhur hebila eta bahasa iblis. Urang mah ngaji Quran ketan bisa kapugus kana ngaji kitab eta teh bahaya nanti iblis unggul. Ngaji Quran dikeureuyeun tapi tara dahe. Itu teh jadi teh ditana naon lamun misalkan ngadengerin hate bodoh teuing. Dengan saya di papatahan geus pawas takbar diajak sekali, 2 kali, 3 kali. Itu sampaikan tadi iblis berarti geus ngawaris sifat iblis teh. Teu naon kalian teu ngaji aya doda kae ngaranna ge urang teu nang salilana, aya geuringna, aya capena ieu teh, aya tunduna nu makasa ku batur tapi tong pabawas takbar. Ketika orang mempunyai kesalahan, nu kahiji ieu teh nu boga anu sok ieu teh guru hampuranya cukup sakitu. Nu kaduana orang omian ka Allah. Hampura ka Allah dengan cara isukanana teh ngaji gitu eta halus. Namun urang misalkan kieu tuan kana semakin sombong naon seolah-olah guru nu butuh manehna. Di mana guru butuh murid gitu. Ya itu. Jadi ieu jadi maksudnya mata terjadi masalah sudah main alasan dari itu tidak ada alasan kita untuk tidak menuntut ilmu tidak ada. Karena bahaya sifat iblis lamun ngaji karena diri orang. Apalah artinya sholat kita? Apalah artinya kita komodirong kita teh sok sholat gitu kan? Bari urang dina apa was takbar sholat lagi ngalayan. Misal itu misalkan ngan singku sholat engko komodi misalkan tarana mau tara sholat. Gitu. Ya jadi naon? Jadi urang ngalakukeun ulah ninggalkeun kewajiban ku nanti ku sabab urang pasunahan. Ulah gitu nya. Di salah satu bentukna hareus iblis unggul eta teh. Enak teh geus da teh nu disebut batu nuduh jajak apa pada manehna anu dajal gitu. Da jama kana kahadean, kana sepana kagorengan, batu rek ngaji dicara entong, ngaji tak dajal anu kitu ngaranna. Cukup dirinya saya dajal malu ge alus. Aja lagi tunggu, manehna malu hiji dajal bahkan Firaun ge sujud ka manehna mah. Kaduan itu mah, lain ka saukur ngalarang, tapi mempengaruhi orang lain untuk supaya tidak ngaji. Eta Firaun ge sujud mun Firaun aya keneh sujud ka manehna eta jelema. Kitu ka batu nyebut dajal padahal manehna sorangan anu dajal bahkan lebih bahaya dari dajal. Dengan cara menanamkan dogma-dogma wah naon ngaji di dinya mah lila, wah naon di dinya mah ngajina kitab ieu, wah naon eta teh sagala rupana. Jeung jarasa we ku katarima ku damanu wa was takbar. Aing karasa bener ngaji di dieu mah bukan karena hal yang lain lagi emang dina dasarna teh sifat kana kakufuran. Ini jelas Al-Qur'an ngegeskeun kitu jelas anu teh ieu teh sifat eta teh naon disebutna? Wa kapa urang teh wa abawas takbar. Bari jeung urang mempelana eta teh jeung munafik. Sering diterangkeun jaman munafik eta paling hambatan tingkatanana dibanding zaman kafir. Geus keluar tina Islam. Gitu. Lagi muslim. Sedangkan zaman munafik mah di bawah zaman musyrik. Di sana diterangkeun dina kamar di dalam kitab Minhajus Saniyah, gedena kitab Musaniyah narangkeun kabuktianana. Tah ieu teh naon? Ieu teh musannif teh pikeun nyingkahan sifat munafik jeung fasik tah ieu mah munafik jeung fasik jeung kitu mah gitu teh. Jadi jangan kabatu nuduh ka urang dajal gitu nuduh ka batu dajal padahal manehna sikapna nu leuwih tidak dajal. Leuwih dajal mah mending mempengaruhi ka saurang gitu, ka saurang. Ieu menebarkan fitnah. Hatina fitnah naon? Fitnah dengan saya supaya mengajak orang lain untuk supaya tidak ngaji eta teh dosa pisan eta kitu. Gitu ya. Maka ieu musannif ngabagi manusia anu rusak bahaya atau bahaya karena tilu golongan dumasar karena sikapna kana tauhid jeung taat. Kayak kita jalma anu kafir golongan jalma kafir. Nu tadi teh abawas takbar. Nya eta jalma anu diajak kana tauhid jeung taat kana teh ka Allah kulisan Rasulullah. Yani tapi mainna abawas takbar, bahajeng takabur. Bahate menolak embung gitu. Takabur tidak merasa orang bersalah. Itu tidak merasa bersalah nanti mungkin kamu tidak bersalah, tapi orang non berdosa ka Gusti Allah itu.
Nah iya jadi satanawan teu cukup kitu cenah gitu saya teu cukup kitu asa udah jawab bro teu cukup kitu naon kaduana jahada wa kafar naon cenah jahada wa kafar teh mungkir tu kubur ingkar bebeneran teh sehingga bebener nate pikiran manehna lain cek syariat agama di mana cek agama ngaji salah aya teh cek keterangan ngaji salah aya teh di mana orang sholat taklim ta'lim salah sep aya teh dalil jeung hadis nak bahwa sholat berjamaah atau orang kumpul di masjid teh salah aya teh hah ada gitu kan tah eta jalma naon jalma anu teh keur mapa bawas takbar oge naon jahada wa kafar mungkir tur kufur nolak secara dohir jeung batin dirina gitu sehingga naon timbullah rasa kebencian lamun kieu mah urang mah moal ngaji di dinya sabab naon berarti balik nama penting teh berarti bebeja guru urang mah misalkan urang hampura mau bisa diteruskan dalam hatian lain urang pagatuh bunga antar jeung guru tapi urang boga kesibukan naon sehingga urang pindah ngaji teu naon sesuai jeung wasiat ngaji mah di mana wae gitu teu masalah ieu mah pangaji henteu teuing salat henteu diajar di mana dia henteu ada nu ngajar ge teuing atuh deui ngalejikeun lain ya urang anu ngapoe diajar ku jadi guru can masih kene ngarasa can bisa komo tara ngaji urang tanya kalau kitab tanya kalau akurat acan ngaji mindali tajana mah anu paaba wastakbar jahada wa kafar mah nuduh ka batu model kitu pada manehna leuwih gitu nyuruh ka batu nyebut balangsa pada manehna leuwih balangsa gitu jadi paaba wastakbar jahada wa kafar macam mau menang kawaluyan mau menang kanugrahan mau menang kaharayu sekelumit masalah numpuk di nasirana tanpa ada pengusaha beres hiji masalah 10 datang bari jeung jadi beres solusi sampai tadi teh tersep abda wastakbar tadi kan ini mertarakeun tentang pepeling jeung peringatan ari ngaji teh tolak ilmu teh pepeling jeung peringatan itu kalau orang ini kan ngerasa bukan kita orang yang suci, bukan orang yang kita benar taat, bukan kita orang yang selalu ini bukan. Mata orang kieu ngaji teh ngerasa orang masih kene bodoh, mata ku guru kamu solid. Urang teh masih kene hawa nanti kafir pakir ku ilmu mata daek ngaji. Urang teh masih kene jelema anu lamun ku dosa, mata ka Allah menta hampura kunaon ku melalui ngaji gitu. Iya, urang teh pan hese ngadoa minta rezeki teh teu bisa silsu adab ka Allah, mata urang minta ka Allah melalui ngaji gitu. Ai zaman kitu mah ngadoana ge tertolak. Ya. Oge naon? Golongan kadua nyata jamaah munafik lisan iman hate nolak. Ieu jalma anu iman kulisana sarta ngabenerkeun secara dohir pinter acting ibadah di hareupeun batur. Angkara biqalbihi bener dohirna mah tapi nolak dina hatena sumuhun dawuh hareupeunna tukangan nongengan hareupeun mamuhun ai tukangan ngomongkeun kos model ka Allah gitu ka Allah samudra gitu ka Allah jadi naon pinter acting ibadah di hareupeun batur tapi angkara biqalbi hate malah nolak jeung benci kana bebeneran gitu kana bener kita suci muka maka hati nama nolak jeung benci karena kebenaran gitu. Hukumna naon? Hukumna lahuma lil kafiri wa alihi ma alihi. Pikeun manehna hukuman seperti kafir. Satan menang godog, non godog teh. Kebenci di Allah. Oke naon? Laknat Allah tadi juga di logata di Arabnya. Saya zaman kitu nggih bahaya. Lahuma lil kafiri wa alihi ma anate wa alihi ma alihi pikeun manehna hukumanna seperti kafir. Satan menang godog ti Allah jeung lanat ti Allah nazuhi dalinya. Urang mata urang hayang kikian ge kitu ngorbankeun sare, ngorbankeun tuduh ngaji sampai di batu manggeus sepulin sabab urang embung menang godog jeung lanat ti Allah. Dan kalau baca manuan nang tangka Allah, leutik-leutikan geus diarajan nang tangka Allah teh.
gitu teresep karena bebenaran bahkan semakin nyawa ka jalma anu bebenaran bae laman begitu era ka zaman nu ngaji teh urang teh ngaji mah hendak getol ngaji ya urang teh gimana lain gitu dah oke gitu golongan nu katilunya teh zaman nu pasik teh mumi masih iman hate jeung lisan tapi amal rusak eta pasik akibatina bodoh na teh ngaji teh kitu nu pasik ieu jalma anu hate jeung lisan mah iman bener-bener iman mukmin tapi manehna doya nyanyiakeun ninggalkeun kewajiban ta sasata irtakaba migawe perkara maksiat anu dilarang ku Allah. Jadi statusna eta mah kumaha fa amaruhu fi ghayati khatar. Urusan manehna aya dina puncak aruksakan atau bahaya anu pohara. Saur Gusti Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Innahum surat As-Saffat ayat 35 innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun sanyana maranehna kaum kafir nalika diomongkeun la ilaha illallah manehna kalah sombong gitu salah seujitna sombongna teras sapaningin dikirna padi ucapan lagi innahum kanu idza kila ai kala teh kala yaqul domongkeun aku ieu lihat jama sanyana manehna kaum kafir nalika diomongkeun la ilaha illallah diomongkeun nya didikirkeun manehna kala takabur sombong dikir kitu komo urang bajing tudah tuh teparugu dibilang mikir eta jadi eta teh karabina asopat hungkul ya sedengkeun eta kan kabuktian kurang kabehnya kade dina diri urang mah dikana lain Allah teh mimitina dina urang dibere rasa ku si iblis teh dia geus eta naon jikeun kitu heula terus tapi urang saya pernah dikir nanti tarawih tara dikir mimitina tah mulai geus tara dikir terus urang teh ngadenge batur anu ngalih di kana pikiran urang teu boga rasanya di hati gitu ke kadituna urang teh pangaruhan geus seueun naon jadi di mana dikir urang baleutik keneh can kudu diajar dikir hon tolong kalau begitu ngomongna ti leutik kudu diajar zikir menggeus gedena teh hese gitu cutnya gitu karena ngomong gitu cucu aing nanti orok kudu diajar zikir naon contohna Allahu Akbar berarti tadi zikir orok keneh teh geus beureuh kalam dunia teu meunang diantep 7 poe saminggu kakarang diadanan borojol ti kaluar tina paliaran indung budak masih kena bolokot ku getih urang hiji bapa ngadanan Allahu Akbar dan komat cek maka komat kemudian kita sholat untuk adan gitu kan udah dia komat gitu lah katuhu ada lah kenca komat itu tuh pahili gitu ya ada asal pahili itu kedua nabi gitu lamun aya zaman itu baca surat As-Saffat ayat 35 tengah ke innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun sombong kali itu nomor diterus bakal mempengaruhi orang lain untuk tidak suka kepada zikir pada ucapan ieu sahaja anu diucapkeun diomongkeun lain ku kalakuan lain ku apa lain ku sifat iman diomongkeun saya keras diomongkeun urang geus tong sombong maka suruh Gusti Allah Subhanahu wa taala teu cukup dina surat An-Nisa ayat 145 A'udzubillahi minasyaitonir rajim innal munafiqina fi darakil asfali minan nar walan tajida lahum nasira sanyana jama-jama munafik teh tempatna di jero tingkat panghandapna tina neraka ieu nu tadi kagemongkeun teh jama munafik itu hareupeun semuhun dawuh tukang nonggengan hareupeun diajak ngaji muhun tukangeun henteu bakal nolak mempengaruhi orang lain untuk tidak ngaji eta ada munafik ingatkeun An-Nisa 145 mana bakal dituna minan nar wa la tajidalahum nasira ya Allah udah mulai sampai ke jauh munafik lamun aya harus ada pilihan iman ya antara orang kudu musyrik jeung kudu munafik bener musyrik kalau pilihan iman gitu iman saking pahit-pahitna perkara munafik jelema ketika urang misalkeun beukieun gitu ya pika ketika seseorang mengucap rasa cinta ketika kupika ditolak kira pika
misalkan karena teh kahiji lalaki mengungkapkan rasa cinta ditolak abah mungkin sakit hatinya nggak sakit hati nangis sampai ke dia berarti. Tapi ayah pikatnya ayah bobogohan jeung pika lama berjalan harupun masih gak setia siga nyaah siga nanti siga dudu para tukang ngahianati bobogohan deui jeung batur bari jeung urang teh diomongkeun ku manehna teh. Urang baju si pika cenah pas dibakakeun kieu ngomong lagi gitu siga diomongkeun ka batur maka nyerian hate mana. Anu munafik nu hareupeun siga heueuh semua dawu nggih gitu kan maneh teh kudu ngaji kudu nuhun nggih kumaha nggih itu nuhun pasti tukangun ngomong tuh ini geus sebab pisan jama ditanamkeun sabab naon ku kolot-kolotna geus diajarkeun sifat kamu nabi kana ulah ini wajar kalian tidak ngaji mah teu naon sapoe dua poe mah tapi ulah wa abah wastakbar ya ulah sampekeun urang teh nanti jadi mumpung lagi tadi dia takaburna merasa diri urang matak manehna teh ngaji ge berarti manehna geus pintar geus nyaho gitu geus cukup salah bahkan kieu kan ketika ada seseorang ketika anu lolobana ketika orang anu teh dieu eta teh bakal berbalik jadi lawan jadi para orang mah teu nganggap lain musuhnya tapi dia itu kembali mempengaruhi lah itulah dina hubungan sosial oke non. Oke, sajeuna teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina hadisna Rasulullah. Ya. Lah cenah teh ieu tadi masuk ayat 145 iman hadis Rasulullah la yazani zani hina yazni wa huwa mu'min wala yusiku syariku hina yusiku wa huwa mu'min muadzina hiji jam anu teh muadzina saorang anu zina nalika manehna keur iman jeung muamali hiji jama lamun manehna keur iman hadisna maksiat teh bisa nyoplokkeun cahaya iman tina hate. Jadi maksudna Ibu Sonir hayang negaskeun ieu maksiat teh ngarupakeun jembatan atau barit menuju kana kakufuran. Jalma mukmin anu terus-terusan migawe maksiat tanpa tobat lila hatena bakal teuas poe di bejaan ge embung, diingetan kieu embung, diperingati ieu embung, bahkan jika diuji ku panyakit teu inget kana salahna, diuji ku kamiskinan teu inget kana diuji teh nolak manehna. Sabab manehna ngarasa teu salah gitu. Bohong we kana naon ku Allah dibohongkeun kana kasalahan manehna kan jeung nu pangcilakana kitu. Mun kena urang ngalaksanakeun perkara dosa tapi langsung ingin tobat eta anugerah ti Allah. Daripada urang ngalakukeun kasalahan anu ceuk manehna teh ngarasa ditutup ku Allah teh teu salah. Sabab engke tingalikeun aing mah cenah ka umat Nabi Muhammad bapak aya eta teh aya rahmatan lil alamin henteu sakaligus disiksa di alam dunia tapi naon di akhirat beda jeung umat baheula sabab nu Allah diberi kesempatan jam tobat beda jeung umat baheula mah misalkan bobogohan ngelakukeun maksiat kirim azab langsung gitu bari jeung sakabehna beda jeung urang teu tujuan naon sangkan urang buru-buru milari taufik Allah pikeun taubatan nasuha tobat anu ikhlas satacan urang ajal datang supaya batin urang dirusuh deui sarta salamet tina dikubuhkeun sareng golongan munafik sarta kafir tujuanna eta maka makna hakoikna tina ungkapan pa'amruhu bi ghayatil khatar dina puncakna bahaya nyata ye jalma mukmin anu alim maksiat teh keur nuju kana proses maut nahan hate. Tapi bang mau ke gitunya bapak ngomong tapi kalau bapak ngomong kaki sok paun misalkan urang teh naon ketika dinaon urang teh sok ngadeukeutan kana maut nahan hate daripada urang dimautkeun hate mungkin dimautkeun jasad teh maut hate mah teu guna hirup maut hate mah. Jangan tak tahu ketika diberi peringatan kalau eling-eling ketika diberi tadi Allah mengirimkan pangeling atau mengirimkan panggil melalui lisan putusanana jadi itu Rasul Allah kadina ulama warasatul anbiya ulama ku para alim-alim ulama diingatkan hayu ngaji hayu salat hayu tapi mana teu ngadenge berarti manehna keur aya dina proses maut tahan hati
Ai diturunkeun kitab sabaraha oge, ari dibacakeun ayat sakumaha oge, tetep manehna tidak akan ada keimanan. Dibere ku Allah penyakit kitu, dibere ku Allah rezekina reseureut, dibere ku Allah kina kieu, maka bakal leuwih ribu. Jadi proses maot hati. Maka ketika orang maot hati diberi curahan ilmu non di sakola, dia mau nerap poal teh. Mulai sih gitu. Baru matematika nerang ke dia main hati maot. Moal cahaya matematika mah asup ka manehna. Itu kieu we manehna teh bodoh we gitu kan. Belajar sekolah tapi teu bisa ieu teu bisa. Matak teh naon kamari ilmu umum kudu didampingi ku ilmu agama sebagai filter, sebagai penyaring, sebagai pendorong supaya orang ziyadatul khair eta ya. Jadi nalika masa tidak mascatusan maka noda hidup maka nutupan hati toron atau karatan upami eta karatan geus dinahan hati maka hakikatna sifat murni atau sifat muminah geus sifat muminah sifat imanna geus leungit robah jatuh sifat munafik satatungtuna bisa maut suul khotimah hidup ya. Jadi contoh kira jamaah anu milu salat jamaah milu ngaji sarta ngomongkeun agama subhanallah tapi di tukang batu enak ngeceskeun teh nipakeun hukum Allah ngahina ulama jeung ngarep-arep sangka siar Islam teh hancur kan kitu. Lamun dina media sosial mah soal mah henteu so agamis aya jeung kitu so agamis gitu kan seperti naon setelah urang ke salat mah nanti mahena ke salat dipotokeun ke salat manehna keur ngadoa dipotokeun keur ngadoa manehna keur ngaji dipotokeun keur ngaji soalnya kebatur sih pada naon kada media sosial banyak jangan sekali-kali yang percaya terhadap media sosial gitu. Bapak hayang FYP gitu tapi ramah curug we FYP langsung gitu. Aduh eta teh naon jalma padahal naon manehna ge teresep mancing teu tapi buru tadi lo bahas sore itu aing gitu padahal mancing gitu berarti kau percaya karena media sosial tadi teh zaman itu pengirim opini lah lo bahas ngobrol tadi itu mau motor apa itu dari kali ini wilayah mana wah ini wilayah itu cita hayu cina datang sampai tapi kali itu iya dia masih kan nanti ditinggalin di daerah tanah asli itu mesti intinya dia tapi mereka pakai baju koko kita salah aduh bagi video foto iya spot mancing lele jeung eta babon itu waduh teh nyong acan bahasa naginya nang ngareka-reka gitu tapi kan teh seperti di media sosial teh kitu dandanan pemakaian seperti kosiga Barbie pakai teh kemarin teh filter pakai efek kita ngambil filter efek gitu kan nah waduh ieu mah aya anu sudah jeung aya gitu kan seolah dirina so agamis gitu kan bahkan naon tina setiap bahasa apa namanya sebenarnya mereka kemudian status dia menceritakan tentang masalah agama subhanallah alhamdulillah wa ta'ala tapi naon dina hatena manehna nyupayakeun kana hukum Allah ngahina ka ulama jeung ngarep-arep sangkan siar Islam teh hancur termasuk Islam masjid dia teh geus eueuh gitu. Teh ini masih kontrakeun juga masjidnya. Urang anu ngaji di dieu teu meunang. Da aka carita di kasendal di leman. Supaya ngaji di dieu tah eta kasukeun golongan kieu. Eta teh jadi cirina jalma naon ngahina ka ulama jeung ngarep-arep sangkan siar Islam teh hancur. Tah ieu muka Allah bakal dihukuman dina surat dina sopat atilu teh. Ya, kita contoh golongan kedua. Contoh golongan ketilu, mukmin fasik dan bahaya. Zaman ngaku Islam, percaya ka Allah jeung Rasulna, percaya poe kiamat. Lain munafik mah hatena percaya. Tapi sapopoena teh kungsi salat, resep judi online. Ieu kalian teh tidak dirasa ketika kalian main game. Ketika kalian itu ikut sumbangsi terhadap biaya modal judi online di Cina. Katang ke orang yang judi online itu hukuman mati. Di Konoha malah gitu ya. Di Konoha mah gitu kan. Adil itu maluan biasa 11 orang hukum mati Cina mah.
nu koruptor hukum mati, nu ieu teh manehna sebagai ieu pengedar judi online hukum mati dalam hari-hari gitu kan. Maka semakin buat sahabat Indonesia itu pasar yang paling menjanjikan ketika bangsa judi online, game gitu nu hari itu. Batu magis bioskop lagi keren gitu, geus sampai 5 dimensi gitu kan. Udah masih keneh naon masih keneh. Nyata urang teh kusabab urang-urang sorangan masuk kana perkara anu hoyal, nu hayalan hukum. Dan sistem kitu nya. Gulangan kakilu nyata tadi teh. Jeung naon, tapi manehna tarajakan, manehna ngarasa nu penting mah hatena hade da kuring mah mati mukmin. Ieu jalma keur aya dina ghayatu khatar puncak bahaya. Upami teu nate kaburu tobat kembali urang mah asa ulah kitu ka batur. Gak apa-apa kamu mah dijahatin sama orang, asal kamu jangan jahat sama orang. Sebab siapa gunung-gunung mimitina gitu kan. Pakai bahasa gitu kan. Pakai bahasa gitu kan. Pak, si ieu cenah ngomong dia bejakeun balas kumanehna statusna sia gitu kan. Itu mah tekan teh lah tepi-tepikeun lah berita nu itu mah teu penting. Gitu. Kan gitunya seolah-olah manehna teh. Teh zaman disebut anu fasik, maka ieu manehna aya dina aniya yatauhid bil muwafiqi wa kafirin gitu kan. Jadi zaman disebut anu ghayati khatar puncak bahaya. Lamun teu kaburu tobat sampai maut menen dipikasieun mapa maut dina kayang sul khotimah. Orang banyak tidak mungkin akan kabeh tersep ka manehna lamun manehna. Karena manehna kan ngarasa suci. Merasa dia yang didolimi, merasa dia yang dihajati. Kieu ya kalian anu sok ngajengan jelema teh teh. Bullying ya. Ieu bullying mah kieu jelema nu bageut, jelema anu cicingeun, jelema nu taranyieun dosa disebutan di era ada tersebut bully. Ari manehna kurang ngajar, ari manehna jahat wajar batur mah jahat ka manehna, tapi manehna nyalahkeun itu korban bully. Manehna sok kitu ka batur. Ya, eta mah lain bully sebagai non untung manehna. Bully mah bisa kesucuk teh cicing di sekolah teh, ke cicing-cicing ditakol, dihina, diledek, wajar. Ari urang sok kahina ka batur, ari urang sok jaya ka batur, di jalan ka batur, embung nyebut urang dibully prenya. Itu mikir sia mah gitu. Soalnya manehna nu paling suci, soalnya manehna nu paling teraniaya gitu. Di zaman nu sok kenal, zaman nu sok tarang ngacakan dirina. Ngomong nanti samunahna we, bongkena sumut tadi teu letah tutulangan ulang-ulangan we bebere we ka. Di eta contohna di zaman cenah jalma anu dina puncak bahaya. Upami teu kaburu tobat manehna sama maut, manehna dipikasieun mabal maut dina kayaan sul khotimah. Lamun urang sok heureuy ka batur, lamun ketika batur heureuy ka urang wajar, anggap we aing teh dosa aing baheula kitu. Ieu soal manehna teh seorang menjadi sok bisu gitu, orang suci, tidak pernah melakukan kedoliman ke orang lain. Ketika batur dolim ka manehna dibalas, bukan dibalas dari angka. Lain-lain misalkan contoh, Asep dolim kasih Hakim, mungkin si Hakim tidak akan pernah membalas karena cinta sama Asep, tapi ketika dibalas aku si Bara. Itu Asep surina seri bunga, seri sabda, seri atau kembali, tong disebutkan kita geus nyaho kabeh namanya. Gitu lah. Ya. Terus nanti kenapa? Cibara cemberut. Ya. Jadi gitu tuduh urang teh. Jadi hikmahna ulah ngalawurakeun dosa leutik atau maksiat sabab maksiat anu diantepkeun tanpa tobat lil ibarati nu ngadaharan tihang iman. Sanajan iman katingali nangtung dohirna eta naon hiji waktu bakal ambruk secara ngadadak seperti kitu zaman kalilaanna kepada imam kurinyu itu hirupna ge. Hirupna ya kurinyu minyak-minyak. Maka ubar panghandina nyaeta al istijab bit taubah, buru-buru tobat. Tobat kumaha teh bisa tobat lagi. Cenah abdi atos tobat astagfirullahaladzim. Tapi teu nyaho mana astagfirullahaladzimna, teu nyaho kana syarat tobatna, teu nyaho kana rukun tobatna. Mana bebari syarat tobatna.
Oke teu sieun ku sifat isna teh urang kudu naon hikmahna jadi sieun kana istidroj ngajaga diri sakan sieun nalika urang maksiat tapi hurup anggur ngeunah bahwa eta teh ceuk dina hikam eta tanda Allah geus mere Allah teu mere topik jeung tobat berarti teu ngarasa bodoh dosa we soalnya urang anu panghebatna urang anu paling ieuna urang nu paling ieuna nuduh-nuduh ka batur salah manehna salah jeung nanti disalahkeun batur embu gitu kan muka batur kudu make adab manehna teu boga adab seperti kitu zaman kitu jadi manehna hayang dimemena ku batur tapi manehna ngahina ka batur soalnya di zaman kitu jeung kaparot teh nauzubillah min dzalik lah jadi urang kacindekana pikeun naon ieu pepeling nya sebagai peringatan anu kacida kana hati urang teh kumaha ieu teh bisi urang kaasup kana jelema golongan anu kieu maka orang kudu robah kan ieu mah kadang-kadang nu dipikawe ku urang sakabehna henteu ieu mah teh saroleh mah urang pan mata urang ngaji ge urang teh teu soleh urang teh menuntut untuk bisa menjadi soleh nu teu ngaji mah geus soleh geus pinter bae geus urang ngaji di dieu geus pinter geus luar biasa geus muttaqin geus taqun geus ahli surga geus ahli jannah urang mah rumasa loba dosa bari jeung belet bari jeung hese kana ibadahna mata urang diajar mata urang ripuh-ripuh ge tengah peuting ge ngaji we mata batur mah persarare ge urang mah ngaji we sore-sore batur main ulin urang mah ngaji we sabab urang ngarasakeun diri urang mah bodoh batur mah pinter jadi ngaji lain jam baku tapi jam urang kitu nya pepelinga cenah mureun anu kasingir ya puas gitu jadi eta mah ieu mah urang jadi ubar pikeun di urang supaya naon ucapan ubar pahandina teh al istijab bitaubah buru-buru taubat gitu nya. Jadi kesimpulan akhirna dina intisari bab 10 can tamat can ya belum ya. Belum. Jadi naon ieu perkara tentang naon peta batin manusia nalika hampir pituturnya. Al-Qur'an hadis serta pepiring ulama sanes kana teh sanes kakurangan dalil. Tapi kualitas batin urang anu teu nangtukeun pengaruhna lain teh hebat ngaji di dinya tetapi urang geus aya dasar kaambek itu lain teu alus ngaji dinya tetapi urang geus aya rasa campur deul nyawa mah aya Al-Qur'an jeung hadis sarta pepeling ulama lain kakurangan dalil tapi kualitas batin urang anu nangtukeun pengaruhna rek sakumaha mun ngajarna di dieu misalkan sekelas profesor tapi ketika dia emang sudah tidak suka ke masjid ini dah mau mungkin moal itu zaman asalna jelema teh teresep kusabab manehna naon teu teh asalna mah biasa-biasa aja kana la ilaha illallah teh tapi nu sabab anu ngomongkeun la ilaha illallah dipingkang ngewa ku maka maneh jadi ngewa ka la ilaha illallah teu cukup kadinya nu jelema nu abawas taban langsung teresep ka tempatna ka masjidna teu cukup ka masjidna langsung merembet ka mana setiap jamaah anu nonton berkomunitas di masjid eta jadi teu dipekan dianggap musuhna nauzubillah min dzalik teh jaman kitu berarti teh kumaha kualitas hatena kualitas batin urang anu nangtukeun pengaruhna pepeling teh ngan bakal ngare manfaat cek dina Al-Qur'an tadi baca ketika di leureun nanti di sorok nyata kana mulana kajama anu iman kajama anu boga hate anu hirup sata hadir atau luqabi anu teh akal anu dilinya ulul albab sata aya rasa kasihan atau khasyah ku Allah nu kadua bahaya segitiga penyakit lahiriah non lain cita segitiga imam penyakit lahiriah ria tasonu jeung tazayun eta nu bakal nyelakakeun ka urang ibarat anu orientasina hayang katingali hade pura-pura soleh sarta mapesan bungkus luar demi muji ku makhluk ngarupakeun karugian anu nyata balukarna naon ragrag tina tetenan kasih sayang Allah sanajan di mata manusia manehna selaku seorang naon dianggap pangsolehna hebat manehna mah orang yang terlea nu katilu golongan manusia dina yang hadepan tahujud tadi teh aya kafir aya munafik nya aya pasik ieu nu baya aya kafir jalma nu bahan takabur sarta mungkin secara dohir jeung batin tina lisan rasul aya munafik jalma ucapan lisanna iman dohirna sigana nyempurna tapi hatena nolak sarta ngeceskeun bebeneran tadi contohna beres nu mukmin maksiat paling pasik mukmin maksiat muat busiat
Pas mukmin anu masih maksiat jamun hate sakalisana nu murni iman tapi parola paripurna nyanyiakeun kewajiban sarta resep gawe dosa ieu takaba nya resep gawe dosa ieu jalma anu dina puncakna bahaya. Oge nu kaopatna ieu kesimpulanna urang teu meunang ngarasa aman ku saukur status kuring mah mukmin. Urang mah ngaji maksiat anu terus dipegawe tanpa aya tobat lila-lila bakal ngarokan tihang keimanan. Pamit tapet Allah parantos ditarik sarta urang teu kaburu tobat anu ilasan maut maka dipikasieun batin urang robah janten teas sarta monten hijikeun jadi julungan jalma munafik jeung kafir. Mutiara hikmahna nya ieu urang naon ngajak urang sadaya pikeun buru-buru al-istijal bi taubah, buru-buru tobat. Setiap saat kita harus tobat sama Allah. Tidak waktu satu kiceupkeun, satu detik pun, satu detak pun kita harus tobat kalawan zikir hopi. Ngalampunkeun niat batin sakan sawiyu sareng lisan sarta ngajagu sakabeh lampah dohir tina maksiat. Maka ditutup doa mugi Allah Subhanahu wa taala maparing kakiatan ka urang sadayana supaya tiasa istiqomah dina jalan kataatan mugi ka husnul khotimah amin ya Allah rabbal alamin bi barakati wa karamati pengasah Syekh Muhammad Abdul Qasim Subhanallah sirrum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.